Timimiti harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Kidebleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sokomo ieu geus diangkat jadi muridna Kidebleng anu wawasena teh telah geus ka Bandungan atawa geus ka Bandungan kahebatanana. Ti poe ka poe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalakeusik jeung angkutan cai mangrupa latihan geusan kekuatan jasmani sakaligus ngalatih tenaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsa wanci haneut moyan mah. Ngan nyedek kabeurangnakeun manggu panas asa tutung tapi lila-lila mah Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara oge duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut panganjar kana Mbah Wigena teh. Harita Kidebleng terus nyarita ka Sirawing. Mun teu wakamolor Sirawing, lamun beurang mah tadi keur ngalatih kekuatan luar, ayeuna kudu latih oge kekuatan jero dulu. Sabab eueuh hartina sanajan boga tenaga anu bedas jeung jasmani kuat, lamun teu boga kekuatan tenaga lapisan. Nyaho tenaga lapisan? Nyaho Ki, tenaga nu ayana dina jeroan badan dasarna tina cara ku ngatur tata napas, lamun geus kalatih tangtu bisa ngatur eta kekuatan. Halus pinter sia mangeuning goblok. Ngan lain ngatur tata napas wungkul Rawing, degen ku sia. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku katenangan hati jeung pikiran. Batin kudu jejemmuseur kana hiji tujuan. Dilakukeunana kudu ayeuna peuting. Nah, make kudu dipeuting Ki. Ngara tenang dulu. Tebang dulu ngari peuting mah. Oge hawa anu aya dina jero awak dicoba nahan mampu ngalawan hawa tiris peuting. Sabab awak lain kudu dibuligir euy, ngarti? Kaarti Ki lah, ayeuna ieu teh. Nya ayeuna euy, kawas nu ieu lain mah. Pokona malamun ilaing teu nolak kana sagala parentah dewek, dina waktu anu moal ila jadi jago deuleu. Lain jadi jago sih teh. Awas, lain jago kabirkang deuleu sia. Nyapu gue atuh yang jadi jago mah Ki. Sabab jadi jelema nu lemah kala kadihina geuningan jeung ditandasa. Komo ayeuna mah kajahatan beuki mowe. Lamun geus loba atawa geus boga ilmu cara aki mah dibasmi lah jelema-jelema jahat teh Ki nyaan kuing mah. Wah, untung wakang ngalamun sia deuleu. Asa goge acan diajar pangarti ti dewek. Sok dibulgir kencaganya. Diburuan diuk di leluhur batu. Engke ku dewek di bejaan kumaha carana ngalatih sangkan bisa ngatur-ngatur jeung musurkeun tenaga lapisan. Ayo, sok dinuk nya. Siapa ki dinuk? Naon dinuk? Oh, salah sautik bolotor sia dinuk goblok. Sok, diuknya. Diuk di dia. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna. Peuting harita Sirawing dimimitian gesan ngalatih tenaga lapisan teh. Da ari anu guru nya teh nu jadi guruna maka pan mul ngalatih teh kitu jeung hauk polotot jeung kasar segala rupa. Sirawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna peuting harita Sirawing dimimitian. Menang 2 bulan meureun kituna teh tapi Sirawing ngarasa aneh. Sabab tacan pernah diajarkeun jurus-jurus ilmu silat sakuma ilahar anu neuleuman ilmu bela diri. Kajurung kurasa penasaran. Dina hiji peuting sanggeusna beres latihan geus harita teh geus ngatur tenaga lapisan, Sirawing ngahaja nanya kan jadi guruna. Geus lila diajar tawa latihan teh Ki. Tapi kunaon geuningan can diajarkeun keneh bae jurus-jurus ilmu silatna Ki. Kidebleng ngaburilang panonna. Sirawing rasa sentar hatena ningali sorot panon guruna sarupa kitu. Teu lila kadenge Kidebleng nyarita jelas dari ya nama nyaritana. Rawing, ilaing teu kudu loba tatanya. Sabab dewek leuwih nyaho jeung leuwih ngarti. Dekeun Rawing, ari kudu mah ku dewek dibejakeun lamun maneh can cukup kuat tenaga lapisan, oge latihan jasmani jeung tenaga lahir, terus diajar jurus ilmu silat. Gelo jaminan oge ngarti dewek mah. Sing percaya ka dewek. Sabab naon rupa anu dilakukeun ku lain eta mangrupa dasarna deuleu. Lamun dasarna teu kuat naon rupanan goblok oge. Karti. Oh, jadi madonan kudu geus asa keula latihan nya Ki nya.
nya kitu meureunna teu naon tulah. Ya mah nanyakeun teh penasaran ki, ulah ngambek atuh goblok. Dibabuk euy. Hambura Rawing hambura. Lain ngambek ngan dewek mere nyaho. Ayeuna urang ngobrol soal ilmu euy, khususna ilmu silat. Ilaing geus nyaho dadasan nu kuat sangkan jurus-jurus ilmu silat jadi ampuh mangsa ngelubukeun musuh. Pokona mah kudu tenang we sarta leuwih hati-hati eta teh. Eta henteu ngan ukur ngandalkeun jurus atawa gerak, tapi kudu dibarengan ku akal jeung pikiran kitu lain ki. Atawa anu sajana sangkan bisa ngarubuhkeun musuh, jadi utek oge perlu dipake kitu meureun nya kinya. Bener teh salah Rawing. Ngan eta mah dina lebah prakna euy, tapi dina lebah dasar anu kuat mah. Dasar anu kuat nyata lain kudu geus asa kecer. Lain kecer di peureuh, tapi asa kecer teh nyaeta kudu geus kalatih kakuatan lahir jeung batin. Anu akhirna maneh boga dasar ku kuat anu disebut cili, sabat, teguh. Tilu cek. Si Rawing kerung ku bacan ngadewi meureun nanti anu jadi bapa nangeunaan ka baru sarupa kitu. Naon teh hartina ki? Da meureun aya hartina len? Ya atuh. Setiap kecap ngandung harti le. Nu disebut celi nyata sarupana kana naon kudu rancingas. Lir upama mata hilang ruyu. Sabab lamun panon cileureun bisa kapilan abar. Jadi mata jeung pikiran teh kudu sajalan rancingus jeung sukutna. Hari nu disebut cepet ki. Rikat teh kitu tawa lain. Benar, cepet teh nyata gancang hartina rikat. Rikat dina nyingkahan panarajang oge rikat dina ngalakukeun panarajang. Sabab lamun gerak ilmu silat teu dibarengan ku karikatan tangtu urang nu bakal jadi korban serangan lawan. Ari nu disebut teguh ki kumaha eta? Ari teguh teh ngandung hati jejeg panceg nyata hate. Pikiran jeung perasaan estu teu kaeunteupan ku rasa sieun atawa keeung. Jadi teungeun jeung mudeng nying hareupan lawan anu kumaha bae oge. Ulah ditingali jangkung gedena. Ulah ditinggali paroman anu jadi amprotan ulah digis ku pangartina. Percaya kana kekuatan diri pribadi, tapi lain ngandung arti dir atawa ujub jeung takabur. Dan ukur boga kewajiban pikeun bela diri. Tah, lamun si lain geus mampu ngabasa eta dasar, kakaraku dewek bakal diajarkeun ngeunaan jurus ilmu silat. Dewek anu disebut sabta. Hasta braja. Wasana naon teh ki? Bet aneh jeung kakarana denge wing mah. Basa buhun baheula deuleuh. Ari sabta Nabil hasta. salah ngomong ai. Jadi sabta. Sabta ngandung arti 7. Sabab bimangan aya 7 jurus deuleuh ilmu dewek mah euy. Hasta hartina leungeun. Nyai kokot eta anu disebut berata tersebut beraja nyatana kekuatan. Jadi lamun dihartikeun kalawan jelas mah 7 jurus nu ngagunakeun kakuatan leungeun, nu matak leungeun dewek hideung geus trengki siga nu teutung. Lain euy. Lamun mais lele ngeunah meureunan Rawing, urang ngalalele yuk. Kawalungan ge ngarah ngeunah geura yuk. Ngeunah meureunan Rawing euy. Cek Kidebleng datang deui adatna aneh. Padahal kan ngobrol dari anak keranan. Jig kana lele, si Rawing menarik khas narik napas karena hati resep ngabandunganana. Tapi kitu nate si Rawing geus apal deui memang kitu meureun adat guruna teh. Nya ki, bener lah, mending main lele ayeuna mah. Tapi ngalalele kieu mah sok dipatil ari peuting mah ki. Dipatil ku lele. Sieun nya, sieun. Ya, nah si lain mah make sieun dipatil lele sagala rupa pira dipatil lele. Jeung aing ayu ari keur dipati lele mah. Lamun manis sieun kene dipati lele, can aya kabegung. Nam, ayo naik. Tapi nyali ayo lele masuk mati loy. Dipati ku lele. Siun artinya, amun dewek mah ari kudu dipati lele mah. Jadi kitu Rawing.
sedang kenaun sabana jurus ilmu silat dewek ngah 7 jurus. Sabab cek guru dewek baheula hirup jeung kahirupan jelema teu bisa leupas tina poe nu 7. Padahal mau geus we nama urang ngaboboy sampul ya. Ngeunah geuning yo ngeunah sigana mun ngaboboy sampul. Koledag ngagoler teu laki debleng geus kerek sare. Si Rabing mangarukur istri leutik we bari ningalikeun kayaan guruna. Geus kitu mah manehna oge terus sare memang teu bisa dipaksa lamun guruna geus datang adatna moal bisa dirobah deui. Sanajan keur ngobrol sakumaha pentingna ngan jelas si Rawing beuki nambahan kabaru sarta beuki yakin kana kayaan guruna anu sanajan kalakuanana aneh. Tapi ilmuna memang luhung. Keur ngobrol anu daria jig kana lele. Keur ngobrol anu daria jig kana belum sampe antupna sare. Ti poe ka poe si Rawing terus dilatih ku Ki Debleng mangsa ngalatih jasmani jeung tenaga lapisan. Malah dina hiji waktu Ki Debleng ngajakan si Rawing ka sisi basisir, ayeuna mah ngaruang sapasang leungeun teh lain ku keusik tina walungan, tapi di sisi basisir bari awak buligir. Muka lamun lain si Rawing mah tur bari teu diaping tangtunya mah kuat. Batang peuting diuk dina luhur batu karang, leungeun jeung dada dipake mapag datangna ombak anu nembragan awak. Dina latihan munggaran mah waktu leureus si Rawing bener-bener asa parotong jeung linu tulan-tulanna, tapi sanggeusna aya kana 5 poena mah jadi geus asa biasa deui we. Saperti biasa dina waktuna leureus duanana terus ngobrol deui, Ki Debleng nu muka deui caritaan, padahal mah si Rawing teu nanyakeun naon-naon ka guruna teh. Si lain geus sanggup mulai namanya cing pekanya diuk tah dina batu karang anu gede. Geus diuk dina batu karang si lain si dakep si nu ketunggal pancegeun panca indra sing mantep panca indra sing bener-bener beusi sok ayeuna Ki biasa we lakukeun ku maneh. Nah sok kanya Bismillahirrahmanirrahim derkanya. Si Rawing dipeusuh dina cai laut, galura laut anu pating jelegur. Dina mangsa ngaso harita ngobrol di jeung guruna. Daina hade ku dewek bakal dibejaan ngeunaan 7 jurus anu kudung ke diteuleman ku ilaing Rawing. Ilmu silat dewek teh disebutna ulin karuhun. Sabab memang ieu ilmu silat buhun anu matak ngarasa oge sabta hasta braja. Karti ku selain. Karti. Jadi ngaranna teh sabta hasta braja. Ku dewek mah diganti be jadi ulin karuhun. 7 jurus nu dimasar kana watak napoe teh diwangun ku jurus kahiji disebut Mega Malang. Oke, Mega Malang. Mega Malang Nu masar kana poe nu kahiji nyaeta Ahad. Poe Ahad teh silokana Mega. Tadina ieu jurus Mega Malang tata gerak anu dilakukeun teu loba batabakeun kana kalincahan badan. Jelas nama awak kudu bener-bener hampang sangkan bisa gerak gancar tu babalicetan. Nu matak memeh diajar ieu jurus anu kahiji lain kudu leuwih teulah diajar ngentengkeun awak, ngahampangkeun awak. Aya latihanana anu khusus. Ilain nyaon teu dongengna Rawing. Naon sababna orai sanca eueuh peurahan. Tong didongengkeun nyetang bisi dibeja-beja. Ingat ka guru dewek karesepna teh lauk layur euy. Urang ngalauk laut euy. Ayo, urang ngalauk laut. Ayo, Ki Debleng geus datang ge adatna. bener nya Ki, padahal mah perahu loba anu teu dipake Ki, tapi kumaha ke lamun aya silalatu? Atawa rambut asupana irung. Terus asupana jero awak. Pandada urang pinukuran tuh Ki. Cek si Rawing kamana karep dinyaritanan teh puguh geus bisa apal kana adat guruna. Tah Rawing. Jurus anu kadua disebutna teh jurus Kembang Sari. Naon make disebut jurus Kembang Sari?
lantaran nyokot boy nuka dua nyatana Senen silokana kembang. Dina jurus anu kadua iyo sabalikna tina jurus Megamala. Tata gerakna teu beda ti anu keur ngigel atawa tarik, kudu leuleus keuyeuk, teu beda ti kuya, paribasan anu maksud dewek telin kuya awewe. Malah nu digunakeun lain tonyokan atawa peureub anu buleud, tapi kepletan nu leuleus tapi telas. Leuleus katingalina tapi bakal telas karasana lantaran bari dibarengan ku tanaga lapisan. Tunur rawing aing basalela. Golepak deui tidak geleng tengah goler di Sirawing oge geus apa boleh dah gue ngagoler deui. Kitu jeung kitu we kayan Sirawing dina waktu-waktu harita teh. Beak bulan ganti tahun ti tahun ka tahun deui beuki lila beuki tembong Sirawing tumuwuh jadi lalaki boga awak ngeusi tur kuat daya tahanna.